neraka teh aya 7 tingkatan. Jahanam jeung sabaksana masing-masing eta teh bakal ditempatan ku jelema kumaha amalna. Nabi keur Isra Mi'raj kantos nalika Nabi ngajang kana neraka, Nabi ningali jalma nu letahna panjang tuluy ditek-tekan ku manehanana. Panjang deui tetek, panjang deui tetek. Nabi ngawan, Nabi naros ka Jibril. Eta teh saha? Muhammad, eta teh umat anjeun. Kumaha Jibril? Nu bae di alam dunia tukang ngomongkeun batur, tukang mitnah jeung tukang ngomongkeun nitah ka batur bari manehna ngomongkeun. Ata urunana sabil birri wa taksawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Nitah ka batur kana ane tapi soranganna ngomongkeun. Hayu we koreksi kaayaan batur, ngomong-ngomong kaayaan batur bari sorangan. Kaayaan sorangan ribu jeung gorengna kabina-bina teu pernah ngomongkeun aib, teu pernah ngomongkeun kakurangan sorangan. Jaga di akhirat cek malaikat Jibril tah kitu Muhammad. Lu bakal di akhirat tah lu bakal letak dipanjangkeun dibetot yang panjang teh. Lain ngelea panjangan dibetot didudut. Dibetot panjang bibir tetep. Ponok deui betot tetep. Ponok dibetot tetep. Tah kitu.